Neng Dea. Mangga teh, tadi mesen naon? Neng Dea. Teh Neng. Neng Dea. Kamana sih nu boga warung teh? Ih, Teh Neng. Si Adi mah tadi di dieu. Iya tuh Neng nih kalem ngomong teh. Atuh udah meni Neng Dea we patata doge abi di dieu. Neng mesen naon eta teh? Beli sampo hiji Neng. Sampo nu mana? Mau jadi kita sabun weh. Sabun nu mana? Hayang nama sih nu itu. Teh Neng. Nu itu weh. Gila. Ya. Ah. Maaf, A. Ya nggak apa-apa, Neng. Ini. Makasih. Ih, jelas pisan awalnya teh. Iki saya. Naon sih? Arul, iki kumaha kabarna A? Ini wis tepang. Ya kieu we ki mah. Jadi pindah teh ya. Nya jadi sugan we betah di dieu nya. Pasti betah tuh A, jadi mah seueuran da. Hus, ngomong teh ka mana wae. Heureuh ya tuh A. Enten, Maser. Temeh, kabeneran pisan urang tadi ka imah maneh. Aya naon kitu Oneng? Urang manggihan brondong anyar sia Temeh. Pan cikene kamari maneh teh boga brondong, manya aya nangis nu anyar deui. Ah, kamari mas basi, aya nama hayang nyangan nu amis. Kita meh. Arti payeun atuh kieu nya. Siapa? Eta Temeh masuk urang. Oh nu eta. Saha eta teh iki? Babaturan iki anyar pindah ka dieu. Iki boga duit aja ngejan. Henteu sidikan abi gerek pinjeum ka Biteh meh. Nya teu inung teh anak pagawan teh nginjem duit we. Bae Temeh ti urang weh, tapi kenalkeun urang kasih A itu. Kumanya? Ah, loba mikir pisan, hayang duit teh sih. Oneng, bae keur urang we, da urang nu hayang duit mah tong dibikeun kasih iki, ka urangkeun we. Mangke heula ai maneh, ieu mah urusannya si Iki. Rek merek sabaraha mun ku iki dikenalkeun? 10.000. Ah, 10.000 mah ikan naon 10.000? Pira gaya apa ngaranna? Rek ngaran asli atau rek ngaran anu biasa? Menerius ya mah iki, mare ngaranna ogem ni loba pilihan. Kan berdua kan masuk lobalanian, Bibi. Heuh sok we sahangan aslina. Lamun rek ngaran aslina, tambah deui 10.000. Ih, nya si eta. Ieu. Ngaranna Arul, harek pindah kamari. Umurna 24 tahun, single, kawinan di pertambangan Kalimantan. Nya geus susah gitu mere pake 20.000. Temeh, spek gahar gening, tipe urang pisan. Alah Oneng, kudu dipepet terus atuh nu kieu mah. Sakalianna penta nomor WA-na. Tah eta pisan, kenalan moal saha lamun teh jeung nomor WA-na. Heuh sok atuh mana? Kocap. Sia meni matre pisan jadi budak teh. Sarua inung jeung anak teh matere. Arul. Ki. Tapi obrolan penting ini mah. Aya naon ki? Meni serius gitu. Sidikana serius pisan ieu teh. Ayo tuh, dek ngobrol di jero. Ulah di dieu we. Oh, mah tuh.
masuk aya naon? Kieu, aya nu hayang kenalan ka Aa. Ya Age ngerti lah maksudnya ka mana. Oh, Tapi tong dianggap serius deui enggak? oh, nah. Heeh. Beda ieu mah pong kadal. Oh, ternak. Heeh gitu. Kacau. Nah, coba dikenalkan ke AA. Salah dapat komisi. Dari apa bagian mau? Kalem lah kabagean. Asal nggak ketemuannya itu kumaha. Sediatur eta mah. Oke Dila. Oke. Temeh, kira-kira si Iki bakal mere maunya WA si Arul. Nya sugan we tuh oneng. Geus oneng urang mah rek balik heula. Masuk atuh urang rek balik heula nya. Heeh. Arul. Temeh. Aya naon deui maneh oneng? Ayo kali. Iya si Arul nge-WA urang. Kumaha ngaweana kumaha? Awas yang ngajak ketemuan. Sok atuh ayeuna mah ku urang dangdanan maneh teh. Pokona mah nu ayeuna mah maneh teh ulah gagal pokona mah. Tapi kala tungguan urang nyokot lipen heula nya. Sok. Sok oneng. Ku urang lipenannya. Ih, cakep. Kamu itu sabar ini orang gelis tuh sih. Nah geulis atuh pokona mah saning tadi ngaranna teh. Arul. Si Arul teh nu penting mah kalpek-kalpek kayak ka oneng teh. Berkelpak-kelpaknya sayangku. Oneng. Gelisnya. Heeh. Ini gelis kieu ah. Ayo Regi guys. Ready. Dadah. Aku membuat keputusan terbaik dalam hidup dengan menemukanmu. Oneng. Ih si Iki ngeganggu wae. Stop. Masih penasaran kan gimana kelanjutan kisah cinta mereka? Saksikan selanjutnya di next minggu depan. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Ajakin tuh penonton, teman kamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Oneng. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan badannya. Semoga terus. Selalu bahagia dan selalu barokah hidupnya. Amin. Terima kasih buat hunting school aku soal.